Nostalgia nyieun sangu goreng keur jaman baheula keur leutik. Assalamualaikum baraya, kumaha ye dadaramang? Aya teh abi boga sangu sapiring anu kamari sangu poe lebar lamun henteu dipolah mah. Tapi di imah teh meuni eueuh endog hiji-hiji acan jeung eueuh topping jeung di hoream rek ka warungna oge. Jol-jol we inget we keur leutik nya baheula mun sangu goreng teh ngan ukur ala kadarna hungkul tara diendogan tara di toppingan nu lain. Tuning naon nu aya di imah dipasak gitu tah. Tadi teh geus ngagurek nya cengek, bawang bodas, bawang beureum diuyahan jeung dipecinan. Heula mah lamun aya cikur sok dicikuran eta teh. Ayeuna urang nyiapkeun wajan leutik keur ngagorengna baheula mah nya tanpa minyak lamun ngagoreng sangu teh. Kitu we disangrai nya lamun aya oge minyak urut asin alias jalantah tea. Tapi da baheula mah asa ngeunah we urut jalantah asin oge asa gurih nikmat karasana. Meureunna nya kurang jajan tea ari baheula mah jadi kana sangu we fokusna teh budak baheula mah. Beda jeung budak ayeuna nu diutamakeunna teh jajan lain dahar. Dibasa nya lamun ditadahar teh kenyang cenah. Kaasikan bercerita ieu teh geuning geus mulai asak si sangu ala-alana teh. Teu ditambahan masako atawa panyedap rasa deui da enggeus tadi diuyahan jeung dipecinan jeung tadi diasaan teh geus rasana teh pas. Ari ngagoreng kieu teh asa inget zaman baheula nya urang eukeur susah. Nah ayeuna mah eukeur barang tuang jeung reungeunna mah alhamdulillah we aya. Ieu sanguna geus asak urang nikmati we ayeuna mah bari lalajo TV beuring ngopina teh jeung kurupuk. Heula mah nya boro jeung kurupuk sangu teh sangu we hungkul. Tapi tetep we rasana teh nikmat. Tah ayeuna mah urang mah bersyukur nya masih keneh bisa dahar jeung deungeunna. Sakitu heula we berceritana mah abi bade menikmati heula nasi goreng ala-alana. Tong hilap bersyukur dinten ayeuna.